karena sakit tah. Salit. Oh. Ini jahe gajah teman-teman. Buat bibit tuh dipotongnya segini-gini Pak? Bibit mah salit. Soalnya yang bibit. Itu bisa dibagi berapa nih kalau dibikin bibit? Kalau ini bikin bibit sekitar 1, 2, 3 lah ini. 3 ya? Bagi 3. Enggak. Nah untuk yang bibit mah kan nusuk dia laletik kita. Gitu. Nyata nih potong nanti pas nukieur ini ta Pak. Nah, kayak ini bisa dikecil gitu. Yang bibit mah cocok bibit mah. Jadi mun bibit anu laletik ieu mah Pak naon teh sakilo teh bisa jadi loba. Soalnya ya cabang-cabang gitu nya. Tah. Tina sakilo teh abdi ge bibit mah sok nu kieu. Nih. Tah tuh. Ini bisa 1 bibit nih segini teman-teman. Yang bibit mah jadi bisa. Jadi bibit nu kecil mah kieu lamun bibit anu badag mah kos kieu tah tanggal. Tah kos ieu tah. Ini pan badag jadi tanggal ini. Jadi kudu ngabagi-bagi deui anu mah tos aya tuh tah ieu. Bener. Nah, gitu. Jadi cara bara bibit ya. Tuh. Kayak belah deui. Dipotong ku tangan biasa atau ku peso Pak? Ku peson kayak ku tangan. Kayak gitu. Jadi si biji tah dibelah itu dibagi deui. Jadi tina sak beres sok. Siap kotakan nu handap eta geus. Cukup nu kotakan kecil mah. Sok gerak ku abdi gampang. Siap lah. Nih proses buat pembibitan jahe gajah. Bisa buat beberapa lubang nih, 1000 nyampe nih. Gerak ku peson. Nah contohnya gitu gue Pak. Bikin gue abis itu ke tanah. Kayak itu bijitan itu. Oh udah gitu kayaknya. Nah. Anu gaya mah itu entong langsung terus menang kita sehari simpen heula sehari simpen heula terus dipoe henteu. Tong dipoe simpen ada mah terus menang eta. Didaraikeun kitu nya. Tah. Disimpenna maksudna karung dia atau dihearkeun? Iya dihearkeun. Oke kan langsung kana karung mah langsung dipelakeun kan bae men. Kedalahan adalah siapna. Itu aya lahan wah iya ge. Jadi sabaraha ratusan geus sok. Lahanna penting kena sifatna dina teh di sewa lahan ya kita kasih mertua orang tua. Enak etangkeun ku pare lamun kemarin kitu ge raosan ku ieu pakanan resepan. Bener. Maksudnya kan sin aya minat tapi mah jang bibit soalnya aralit. Ya. Aja itu.